eh kira-kira porno. Coba tebak. Porosot, nolol. Jalanan di porosot kira nolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa deui jeung urang gua nu di luhur, nu di handap, nu di katu, nu di kecap, kumaha daramang. Oh iya urang arep belajar bahasa Sunda. Nah, naon sih dina bahasa Sunda sok aya bahasa Kirata. Naon sih bahasa Kirata teh? Bahasa Kirata teh artina dikira-kira tapi nyata. Ngaranna oge dikira-kira bisanya bisa henteu mun ceuk bahasa dukun mah babaredogan bisa beneran bisa oge nyalahan. Oke, naon wae sih anu kasebut kirata teh atau mun sama kos singkatan gitunya kirata dikira-kira tapi nyata. Misalnya buras, bubur heras, buras, bubur heras. Gitu. Ya benernya buras teh lamun bahasa Indonesia mana lontong, lontong, bubur, heras, buras. Aya deui misalna kirata calana dipancal salilana kirata. Terus naon deui loba sih misalna cangkir. Cangkir teh naon ya dia? Panyancang pikir. Nah, cangkir panyancang pikir. Kayak deui cileuh. Kecil-kecil tapi geuleuh. Ah cileuh meureunnya anu di mata kita membelek itu belekan terus udang sare belekan kita cileuh kecil-kecil tapi geuleuh. Nanti aya deui dasi. Naon dasi? Dina dadak ngarah aksi. Dasi dina dadak ngarah aksi. Aya deui dewasa. Dewasa teh berarti geus gede gitu nya, gede. Nah dia dewasa teh gede wadah sanguna. Dewasa teh gede wadah sanguna bisa nya kira-kira tapi nyata. Kira-kira tapi nyata dewasa. Gede wadah sanguna nya jelema lamun geus gede pasti gede wadah sanguna, beuteungna gede. Gede wadah sanguna. Cocok. Aya deui dongeng. Ngabobodo budak cengeng. Dongeng teh ngabobodo budak cengeng. Aya deui naon kira-kira doraka budak ador di neraka. Oh, masuk neraka nya. Ibu bapak kolot gitu rehat samea masuk neraka. Naon? Karena ibu neraka mah bakal ador di neraka. Jadi kan sebagai orang Sunda lah neraka gitu nya. Nanti aya deui dosa ngabeledos teu karasa hampir bener sih dikira-kira tapi nyata dikira-kira tapi nyata ngabeledos teu karasa kadang-kadang orang melakukan dosa teu karasa gitu nya mantep gitu segala dosa lobana naon ya terus karasa utang loba jelema anu sok utang sok teu mayar. Nah, itu dosa. Soalnya utang mah jika di akhirat. Ada kita dosa namanya kita rasa utang, pokok, utang, bayar, utang tahun, juta, saya di dosa kita rasa. Biasanya kurang di barat kena dosa utang lah. Utang ke utangnya babari yang bayarnya harese pokok-pokokeun kita rasa dosa kita rasa adanya
Bogor utang harap buru-buru dibayar. Minimal niat heula niat mayar. Soalnya dosa bawa utang mah di bawah akhirat. Aya deui guru dibungku jadi tiru. Jelema, naon coba ayo kira-kira jelema tepat. Nah, jelema merejel tina beuteung emak. Bener oke ya. Aya jelema mah kabeh merejel tina beuteung emak. Jadi keluar tina beuteung emak. Jelema merejel tina beuteung emak. Saan ya jelema mah dina kira-kira aya we. Aya pantun anu mawa papan bari dituntun. Aya deui porno. Naon coba ayo? Kira-kira porno. Coba tebak. Porosot nolol. Jalanan di porosot kira nolol. Aduh kacau. Itu porno. Tapi benar gitu cirata kira-kira ternyata pas babaledogan gitu. Bisa beneran, bisa gitu. Tapi porno porosot nolol itu beneran ya. Cocok. Sarung. Jadi sarung, naga lasar kana irung. Naga lasar kana irung. Oh, bener-bener. Orang pakai sarung kan tuh di asupin ke dia naga lasar kana irung. Gitu. Nggak lakinya. Ya memang asal. Memang. Sarung mah terasa gitu. Nah, sarung lasar kana irung. Nah, iya nu pasti disarang lah kalau sudah semah. Nah, coba ngahesekeun nu boga imah. Heueuy semah masuk ngahesekeun nu boga imah ngaranna ge semah ngahesekeun nu boga imah. Ade ieu tampolong. Tampolong naon? Tampolong teh sama dengan tumpat empok kana kolong. Terus tandur. Nataan bari mundur. Bener ya? Tandur mah nataan bari mundur kan orang mun tandur sok bari mundur gitu. Bari mundur satu tahun gitu aja. Benar kirata. Nah, eta kirata di zaman baheula nya, zaman-zaman kuat urang geus aya kirata. Nah, aya deui ayeuna anu kirata nu rada beh dieu. Anu loba kirata anu rame dina kalangan mahasiswa. Nah, eta ngaran-ngaran paguron luhur. Nah, paguron luhur teh perguruan tinggi, universitas. Ya, antara naon? Aya contohnya di Bandung. Di Bandung aya ITB, Institut Tilas Bung Karno. Institut Tilas Bung Karno. Maksudnya naon? Bung Karno berarti pernah kuliah di ITB, Institut Tilas Bung Karno. Aya deui ITB Institut Tetangga Binatang. Nah, beda dibikin binatang kan. Institut Tetangga Binatang. Aduh, kuliah di ITB-nya. Aya deui di Bandung Unisba, Universitas Sisieun Balubur. Unisba kan Sisieun Balubur. Aya deui Unpad. Kunaon apa nih Unpad? Universitas Pajajaran ya. Aya di dieu mah Universitas Pangkalan Damri. Jadi Unpad dekat Pangkalan Damri. Benar. Aya deui Unpasnya, biasanya Universitas Pasundan bahasa lamanya. Dia mah Unpas teh Universitas Payungan Sasak. Soalnya di seberangnya aya Sasak di Unpas. Nah, ke Bandung lah, nyaho Bandung. Unpas UPI Universitas Patilasan IKIP, maksudnya Universitas UPI itu kan tinggalannya IKIP gitu, IKIP ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Baheulana IKIP ayeuna ngaranna jadi ubah jadi UPI. UPI aya deui Universitas Padahal IKIP. Nah, berarti bisa Universitas Patilasan IKIP atau Universitas Padahal IKIP. Nah, kiwari geus aya deui aya deui nya kirata anu kawilang anyar lah nu aya-aya nu zaman-zaman ayeuna gitu. Sama di tepatna dina singkatan misalna naon?
ATM. ATM kan harusnya anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri. Ini mah artos tina mesin. Cocok oke ya. ATM artos tina mesin. Ayah di ayah di BH. Coba namanya BH. BH namanya kira tanah coba. Tebak. Tebak. BH BH Bengket Harigu. Bengket Harigu. Benar nggak? Iya loba kene. Oke, coba komen ya, komen di handap. Misalnya iya aya DO dititah ongkang-ongkang. Coba ya orang mau disebutkan kira tanahnya. Oke, komen di handapnya. Non contohnya DP DP non komen di handapnya. Oh, terus ada HP karena sama HP handphone non coba kira tanah tebak komen di handapnya. Terus ada dari KO KO mah kira tanah keok oge benar ya. Iya pasti guys paham lah ya. Coba OTW naon kira tanah panjangan menurut bahasa Sunda coba OTW komen ya kurang mau di nyahonya komen nyaho komen ya OTW naon. Terus saya dari SMS susuratan mahisa etik. SMS susuratan mahisa etik. UTS ujian te serius. Ayo. Ujian te serius. Oke, itu hanya dulu-dulu kirata coba anunya kirata nu sejen lah. Misalnya model combro, oncom di jero, gitu. Kayak misro, amis di jero, kayak naon ya contoh loba lah. Kayak cilok, aci dicolok, gitu. Anu nyaho deui sejen-sejenanya anu komen kira-kira tapi nyata komen di sana. Kade poho, like, comment, and subrek. Dadah. Dadah apa nya kurang kayak di kira-kira selanjutnya lainnya tombo like comment subscribe tidak layan punya pegat simpai paturai patentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.